Kiai tekan kesehatan rajaban Kiai di mana-mana mulu dan tapi ku budak letik pernah terjadi kapan lebaran ya nak poean lebaran ditugaskan ku bosna di Taka Surabaya ti dia di Pasar Kemis poean lebaran tas subuh berangkat jam 7 geus aya di Pantura lewat Cirebon ya di jalan ke Cirebon meme Cirebon jam 7 jelema kabeh mawa sajadah di masjid terus saya ngadenge unggal musola unggal masjid Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd nyana bari nyupiran ke batur ka masjid haju budak letik tadeuleum budak letik duaan make baju putih make samping dituturkeun ku bapana di dia aya sajadah letikan malah aya sorbanan lu gede mah kiai make jubah lu gede dan henteu nyerenyeg tak ka jero hate barang lu budak letik berangkat di jalan kan Allahu akbar Allahu akbar tercapai tangan Allah la ilaha illallah Allahu akbar sial berenangan cak diana budak letik takbir aing jeung bos sabar duit cak hatenya na ieu aing digaji aku bos goblok teuing cak nya bos saya mau dipecat terserah bos saya mau berhenti mau salat dulu cak bos atuh berhenti ini saya sama siapa terserah bos cak nya teh digeblukeun lawang nya ka masjid ceurik karena sehatanku budak Masya Allah tah Allah mamere nasihatnya macem-macem aya nuku kiai aya nuku ustad aya nuku santri aya nuku babaturana dadai babaturanana datang kadenya tolol sia lebaran si babok goblok beureun isukan jeung aing bareng mabok we lebaran karena sehatanku budak oge nya tuh lebaran eureun cek kiai ge ulah mabok bae isuk berjamaah jeung aing tolol tak udah tapi eureun kan berarti kan karena kesehatan eta Bismillahirrahmanirrahim mentek ironi aya budak leutik belajar puasa umur 5 genep tahun kuateun aya tatanggana umur 40 tahun teu puasa budak puasa begitu dibere kunyana tah es bonbon ceng ya sun mong kuda namun puasa kulam siap puasa geus sakola encan karak endeu ke tahun ieu puasa berarti umurna ka karak genep masuki genep siap puasa emang bapak teu ngomong sia tujuh kaing jadi teu puasa umur 40 tahun ayat jelema dina sehatan ku kiai ceramah muludan ceramah rajaban hatena teh telas bae telas teh daek puasa barang neuleuh budak puasa masyaallah mulai babalik hatena budak leutik bae puasa aing teh langsung nyana ka imah ceurik cak majikan naon kacari kakak deuk puasa kakarok ayeuna bae ngomong heran anu papa puasa masa negaledek sing jaleger lah ngomong gitu sih atuh manya kakak puasa emang di mana mimitina ya yang puasa ente lah yang puasa apa yang puasa bener puasa pemajikan lagi kaget tah ku kiai mah teu kana kesehatan rajaban kiai di mana-mana mulu dan tapi ku budak letik pernah terjadi kapan lebaran ya nak poean lebaran ditugaskeun ku bosna di Taka Surabaya ti dia di Pasar Kemis poean lebaran tas subuh berangkat jam 7 geus aya di Pantura lewat Cirebon ya di jalan ke Cirebon meme Cirebon jam 7 jelema kabeh mawa sajadah di masjid terus saya ngadenge unggal musola unggal masjid Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd
nyana bari nyupiran ke batur ka masjid haju budak leutik tah deuleu budak leutik duaan make baju putih make samping dituturkeun ku bapana di dieu aya sajadah leutikan malah aya sorbanan lu gede mah kiai make jubah lu gede dan henteu nyerenyeg tak ka jero hate barang lu budak leutik berangkat di jalan kan Allahu akbar Allahu akbar tercapai tangan Allah la ilaha illallah Allahu akbar sial beunangan cak diana budak leutik teh takbir aing jeung bos sabar duit cak hatenya na ieu aing digajina ku bos goblok teh cak nya bos saya mau dipecat terserah bos saya mau berhenti mau salat dulu cak bos atuh berhenti sih saya sama siapa terserah bos cak nya teh digeblukeun lawang nya ka masjid ceuri karena sehatanku budak Masya Allah tah Allah mamere nasihat teh macem-macem aya nu ku kiai aya nu ku ustad aya nu ku santri aya nu ku babaturanna deui babaturanana datang ka dinya tolol sia lebaran si babok goblok beureun isukan jeung aing bareng mabok lebaran karena seatan ku oge nya tuh lebaran eureun cek kiai ge ulah mabok bae isuk berjamaah jeung aing tolol dah budak tapi eureun kan berarti kan karena sehatan eta iya ku babaturan loba tak karena sehatan ku budak leutik Masya Allah aya jelema teu boga anak 15 tahun teu boga anak rumah tangga 15 tahun teu boga anak imah akring mobil mewah geus puguh kadaharan jeung pakewa geus teu kacaritakeun tapi kan di imah sepi nyana teh biasa-biasa bae sebab kahibur kan ku pamajikanana kahibur ku pamajikanna lempang dan lain sebagainya jeung pamajikanna bager tapi ketika neuleuh bapana di kota teu daek kana sehatan Islam mah kos kitu nu iman mah ka toko teu kana sehatan loba budak di restoran teu kana sehatan tapi ketika budak leutik diiringkeun ku bapana Jumat menuju masjid budak ditungtun lah sapira budak nyana ngerenyed hate aing hampa amat teu boga anak aing geus 15 tahun mobil aya imah sakitu mah ya perusahaan aing boga tapi ieu tah ketika di pasar aing bisa meulikeun budak ketika di toko bisa meulikeun budak ketika dahar aing bisa ngajajanan budak tapi ketika keindahan iman ruhani ngiringkeun anak ka masjid tah eta nu teu kuat ge tidinya hiji jeung dua naon ka hiji jeung dua kan jadi kieu teh hiji jeung dua ajak ye daek dicandung terus teu daek dicandung ieu mah wassalam naon ieu naon aduh kakak teu kuat jasa jumah neuleuh budak diiringkeun ku bapana luis jasa geus diluis-luis make baju putih make sorban diiringkeun ku bapana kahareup nyanana di tukang sanggilang bari jeung lalagaan unggal jumah eta teh neuleuh pemandangan eta neng ieu mah kieu bae atuh ja neng kudu sadar geus ngahasilkeun anak teh mah kakak mah pangnuduhkeun bae ngan kanu geulis atuh kanu goreng mah kakak moal boga anak sebab sepaneng terus lamun awewena anu ahli sorga maka pantimbulan kabari ge ditawaran pantimbulan kamari kakak besi hayang boga anak kukula dek kitu panglamarkeun tinggal nuduhkeun ka saha atuh ja urusan awewe mah dicandung aja biasa tah mah atuh ka ye can ngomong asana ngeunaheun ngan aja jantung asana hipu teh hipu gitu tah masyaallah ieu mah boro-boro eta gering aju urang ngomong neng atuh jan neng atuh ieu mah jawaban muriang tah ieu mah atuh aya bae kakak mah sehat nya anu kakak nu sehat nuturkeun nu gering aju kumaha atuh ya atuh aju kubahasi pikiran neng ieu misalna ieu mah teu rek di kukumah ieu neng tetep neng pamajikan kakak ngan ieu neng pan kakak sehat ya kerlek paek dirinya bisa bae tadi dinya tah diomong kos gitu tah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya cerik masa kedeung sih salakina sakedeung moal kebal
semet dikubur sampai 2 poe neangan gantina eta hese tanu gering we hese oh mau teman teu bogaan apa sekian geus ka anterkeun bae kula malah padahal teu produksi kan eta hese teh awewe hayang sakarcara tadi jika di bulan kamari ditungguan pan ka kula geus ngomong teu awewe mah dicandung mah jeung dilatih ditunda dina Quran malah lain 2 opat ka hehe parangsana kumaha meureun kula ge hayang ka sorga salat teu khusyuk puasa teu khusyuk sugan bae dicandung maka harampang tak kana jantung geuna cak awe teh sial teh kieu sial geus cenah aing mah moal ngaji sanunitan ngaji ka dieu cak aing sia ulah beusi dicandung sia ngaraji bae pan ka dieu aduh fi ibdoiha mil zauji wa ghairihi diatun dina bahasa fikih aya 2 aya ifdo aya iftidad ay ifdo ma wa huwa raqqum ma baina madkhali zakarin wa duburin ngilangkeun batas antara enggon asup bobogaan lalaki jeung dubur di awewe aya 2 alat hiji nu dihareup paranti kiih jeung paranti ngaluarkeun orok nu paranti ngaluarkeun orok eta teh paranti asup si bapa eta kan eta maksudna teh aing kumaha ngomongna tuh jadi mah kos kitu manya diliwat ku aing ngaji aya kumaha sih angin lah asal bae leunan waduburin jeung dubur antara bobogaan awewe nu hareup jeung nu tukang eta teh aya batas pemisah di handap sanajan beulahna mah ngahiji ulah sedia tuh sia ai kos nu nyaho bae coba foto ge maksudna bebeulahna ngahiji sanajan zohir nama casing nama ngahiji beulahna tapi ternyata henteu eta teh bolong hareup bolong tukang atuh lamun ngahiji mah bolongna bohong atuh kudu dicaritakeun pokona mah jadi aya batas tah antara bobolong nu hareup jeung bobolong nu tukang teh eta teh aya tulang didinya tulang ngora nah kuari si tulang eta teh tulang ngora tah nu kalimpudan ku daging ieu teh dirusak ku hiji jelema lalaki ngarusak eta dibelah misalna baik digodot make ragaji beulahna supaya terus diragaji guys gongsreng atau make bedog atau make belati pokokna mah nembus bae beulahna tinu hareup datang ka tukang beulah bae zahiran wa batinan aing kumaha ngomong atuh tah eta geus kos kitu tah eta tanu ngarusak eta tah wajib dia ya Allah dirusak nama mina zauji ku salakina ngerusak eta tetep bae dikenakeun diat sebab eta mah lain hak salaki teh mah manya kudu etana dirusak panghalang teh mah nu mantak sanajan ku salakina wajib bayar diat atau ge lian salakina wajib bayar diat cek sakaol ibdo ma baina zakarin wa duburin gitu-gitu kene ai tadi mah madkhol nggon asup zakar ai mah langsung baina zakarin wa baulin
lamun baina zakarin wa baulin berarti lalaki di lalaki antara zakar jeung baul zakar jeung uyuh urang makan antara zakar jeung liang caiki urang mah jelas ai awewe mah antara zakar enggon zakar jeung baul eta kan hese baul teh pantiki urang mah pantilok neuleu-neuleu antara enggon asup zakar jeung parantiki atuh jalanna beda-beda itu mah itu ieu mah ieu geus kiwari mah lamun hayang nyaho mah balik ngaji deuleu toel ku urang sarwiti coba sia ngadangkak aya nonton teh aing hayang ngabuktikeun ngaji tadi bae coba pak sia kikituan di titah ku aing mah gede nah naonan ka titah ku kiai ja aing malalagan nya sia haju ngadangkakeun kitu ke hajuna diome bae dengan nu jelas beda ta parantiki jeung paranti zakar eta aya liang jadi di awewe mah aya 3 liang teh liang paranti zakar liang paranti kiih liang paranti micen di tukang 3 ailam yumkin alwatu illa bi ifdoin muntaimkan wati te kecuali kudu diibdo hiji awewe sarwiti urang Cikupa dikawin ku hiji lalaki urang Arab pan terkenal urang Arab mah paehna geus sagede ucing nundutan paehna komo mun hirupna aing kumaha ngomongna ieu sih aduh makanya direkam ya pan ngaji aduh kusia direkam itu bareres sih ngaji ya sarwiti urang Cikupa kebeneran awakna lenjang letik diciptakan golo letik atuh letik makan bobogaan ge letik deui sebab hayang nyaho letik jeung gedena bobogaan awewe kumaha tarang lamun tarangna nongnong jerona nongnong tarangna demplek jerona deplek tarang rata jero rata geus pokona mah urang lamun deuk milih ka hayang ente kumaha hayang deuleu tarang wah ieu nongnong ye tah ieu leutik sarwiti teh geus berarti kapasitasna ge leutik ukuranna kawinna jeung urang Cikupa deui jeung urang Bojong lah biasa tah lumrah ieu mah kawin jeung urang Arab tah ieu ku urang Arab teh biasa di alep suka ternyata geus sabulan teu daek asup geus merenyi ni sarwiti teh tetep teu daek asup lantaran ieu kapasitasna kurang memenuhi nu sarwiti na ukuran bangsa gede na 5 cm itu mah 15 cm dipaksakeun paeh hasanna ieu mah ngaji terus genta boleh sih tak iya terus baik tak kurang Arab teh dipaksa tetep ngoai baik teu bisa wati nah iya si Japar urang Arab teh ngaranna Japar kawin jeung sarwiti urang Cikupa teu daek asup bobogaanana nah
apakah aya kewenangan cek agama lah cek si Japar teh aing mawa belati baik wae nyesuekeun sing hade tah apa meunang apa henteu cak di dieu aturanana fa illam yumkinil watu mun Japar teu bisa ngawati sarwiti lantaran leutik bobogaan sarwiti sementara bogaan Ki Japar gudena ka bina-bina bisa asup ila biddoin kecuali kudu dirusak make berarti disesuaikan woi palaesa teu bisa kasalakina main swek-swekeun teu bisa sebab eta mah boga sarwiti sebab berarti lamun geus teu bisa diasupkeun eta teh berarti geus lain ukuran geus palaesa li zawj teu meunang mati ka salakina teu bisa jadi teu geus teu meunang kumaha lamun pamajikanana ayeuna mah nu ngahaja ngagedean liangna nyana musyawarah pihak sarwiti jeung salakina cek Japar ya kalau begini adanya aneh mau pulang aja ini nggak bisa dipaksain deh aneh udah sakit ini bukan gimana juga aneh mau pulang ini nanti dulu bang cek sarwiti sekarang kan banyak dokter ntar saya ke dokter mau ngapain mau digedain dikit ya terserah tapi itu di luar lepas tanggung jawab saya iya pokoknya saya nanti yang berusaha nah cuman saya mau ngukur dulu kepunyaan situ biar nanti saya ngegedainnya berapa senti ya, kok yang susah banget ini ya udah diukur gujana bener 15 senti sak sarwiti aing paeh bisa ya tetep jarak ka dokter usah da insani dok ya saya mau operasi apa kepunyaan saya cek dokter emang kenapa coba tolong periksa wih kalau ada 3 aja per hari mantep nih sial tak dokter coba diperiksa setelah konsul ke dokter ini kendalanya apa cek dokter ini bagus ini bukan masalah bagus ya dok ini saya pengantin baru udah 2 bulan sekarang terus ya ini nggak masuk kepunyaan suami saya wah kayak apa itu jangan banyak omong dok emang orang mana ini orang Dubai ya iya bang oh diukur nggak di sana ukur ini ukurannya cek dokter ini kalau digedein bisa sampai belakang nih gimana ini sampai belakangnya tembus terserah dok yang penting saya bisa dialap suka dok waduh kamu udah nemah dok dah mas kawinnya besar kali jangan ngomong-ngomong mas kawin dok dah ini pakai ngoperasi juga habis dok nih jadi sarwitina anu berusaha ngagedean bobogaanana bius soekeun set tendenan obat merah tek ngeureun kos nu nyeupah bae gitu ya otomatis kan kudu aya kesembuhan heula jeung aya aturan-aturan geus make panasilin dan lain sebagainya berapa hari dok ini baru bisa dipakai dok atau kira-kira aja sama situ kira-kira masih sakit ya jangan udah sembuh baru oh iya dok terus beres dipigawe lah ku si Japar begitu ku si Japar dipigawe tetep can meujeuhna gede jasa tamah tah eta mah caritana endek meujeuhna endek henteu
kewenangan salaki ngarobah bobogaan pamajikan. Adapun urusan ngarobah pamajikan di luar rotak, sanajan rotak kepan rotak maka tutupan ku daging, aya nu katutupan ku tulang, bobogaan teh eta geus lain tanggung jawab salaki, malah salaki teh bisa menceraikan istri ketika teu bisa dialep suka lantaran bobogaanana rapet ku daging. Teu bisa kapan kawin ge endek maksudna eta. Sedangkan etana rapet atuh jang asup. Nah ieu kudu dioperasi, tanggung jawab pamajikanana. Nah ieu mah normal mangan leutik digedean ku Nyi Sarwiti jarang, tapi lamun menurut ngaletikan loba. Ieu mah ngagedean tah eta urusanana urusan pamajikan. Mun salakina kuari lamun Jafar maksakeun diri ngagedean boga pamajikanana, digedeanana make peso, ta eta Jafar sanajan ka pamajikanana ketika ngagedean bobogaan pamajikanana make peso wajib diat. Tuh, wajib bayar dia. Ieu teh termasuk kana operasi ketika aya hiji pasien dioperasi ku dokter, dioperasi dibedah antara enggon asup zakar jeung duburna, ta eta si dokter ge tetep bae wajib diat lamun memang tanpa aya alasan-alasan kesehatan wajib diat. Masya Allah karim taksing hade. Wa man la yastahiqu ibtidadoha fazalal bikarata. Jelema tengah hak teu boga hak kana marawanan berarti lain salakina. Nyi Sarwiti sok nagog bae di tukang jagong nyana mejeng kebeneran aya laki-laki buaya dileulengkeun ku si lalaki teh di obrolan diajak kencang ternyata kabablasan. Berarti ieu si Zaid berkencang jeung Nyi Sarwiti parawan keneh kuari lantaran kebablasan maka dizinahanlah. Tah ieu Ki Zaid ngazinahan Nyi Sarwiti nu parawan berarti kan ngadobrak ngarusak kaparawanan awewe. Sedengkeun parawan eta adalah merupakan mahkota. Lamun geus eueuh kaparawananana geus leungit nilai awewe mah. Nu matak eta hiji-hijina nu kudu dijaga teh. Nu matak kuari mah kan bloon awewe teh nu kudu dijaga endahan ge toler-toler kunyana. Ojo jeung baso bisa. Murah amat sih. Masya Allah, sapira baso sagede kieu. Wicana Malpinas ieu baso na sagede Malpinas dia. Tak ieu mah Nyi Sarwiti dizidahan ku Ki Zaid. Berarti kan Ki Zaid teu boga hak. Ta ayeuna lamun aya Zaid nu teu boga hak marawanan Sarwiti kemudian fazalal bikarota dileungitkeun kaparawananana dileungitkeunana bigoiri zakarin lain kudakar wajib bayar embok lamun dileungitkeun kaparawananana lain ku bobogaan Ki Zaid mimiti diragapan luhurna haju bujal Sarwitina cicing bae bego malah ngarasa getek meureunnyana terus kahandap terus handapna ge dicekelan teh cicing bae eta deui Ki Zaid blon kunaon haju ngasupkeun curugna kan blon eta berarti kah
Blon diasupkan curugna terus didedet. Weh, asup sakieu. Wah, teh nyaho nu di luar mata. Ngaji fikih teh kos kieu. Fikih mah kos kieu lamun geus kos kieu bae atuh. Sebab iman jaritakeun hukum. Atuh menyaritakeun hukum atuh teu jelas kumaha. Ese. Asup sakieu. Aduh, teh eta Ki Zaid nu ngarusak kaparawanana make curugna eta berarti wajib bayar irsu emboh ganti rugi sebab mahkota keperawanan eta hancur ku curug Ki Zaid bayar. Ari masalah irsu mah tergantung kumaha nilai awewena. Nilai awewe kelas kumaha. Ternyata nilai awewe teh kelas teh ieu teh kelas ningrat, mahal bisa ngaluihan diat. Ternyata awewe kelas pertengahan, biasa-biasa. Ternyata awewena ieu mah kelas pasaran. Kelas pasaran teh haten di pasar ge ambualaya anu kos kitu ieu. Loba, lumrah. Eta mah tergantung kumaha hayang dibayarna di sarwiti. Tapi lamun kelas ningrat, kelas terhormat, ieu teu bisa sembarangan. Kumaha nyana ieu kitu kamulyaanana. Makin mulia, makin luhur pangkatna, makin mahal. Masya Allah. Numenteke hukum Allah manggis diterap-terapkan rapi, mimiti Kangjeng Nabi, kemudian dilangsungkan ku khulafaur rasyidin, dilanjutkan deui ku para tabi'in, dilanjutkan ku para imam di negeri-negeri Islam atau di zaman kerajaan Islam, zaman Raden Patah 500 tahunan. Tuh setelah hilang daulat Islamiyah, kuari urang make aturan hukum teh, make aturan hukum demokrasi Belanda campur Amerika. Nu teu jelas kumaha endekna, ieu diayakeun, ieu dihapus, ke ieu ditambah, ieu dikurangan. Kumaha kaharayangna sorangan moal anggeus akur jeung ieu teh, akur jeung ieu, akur jeung ieu teh, akur jeung ieu. Kitu bae buatan manusia mah, sebab manusia makan teu akur kahayang jeung pola pikir. Beda jeung aturan Allah, aing nu boga. Aing jeung aturan, kumaha aing cak Allah, sia mah sakadar ngalaksanakeun. Jasanajan kuku ge sia bakal balik ka aing, tuturkeun aing. Rapih hukum nang Allah. Tinggal kesadaran urang bae. Geus lamun make hak asasi manusia bari bohong tate, ieu buktina kos kuari. Teu puguh aturan-aturan. Nu mantak begitu Imam Syafi'i ijtihad. Wah, terebut. Hayang ngajadikeun mufti ka Imam Syafi'i. Geus puguh di Mesir, geus puguh di Irak, geus puguh di Yaman, geus puguh di Madinah, Saudi Arabia. Wah, di Turki ribut kabeh hayang meuli ka Imam Syafi'i. Ku jitu-jituna jeung ku istimewa-istimewana Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i tetep bae lantarannya nama nek ngembangkeun agama daulah Islamiyah jadi muftina kumaha kahayang kula bae teu bisa dikitu-kitu cek Imam Syafi'i. Diteruskeun ku ashab Syafi'i, Imam Mawardi. Wah, anu paling jitu di bidang kepemerintahan adalah Imam Mawardi. Mun urang sering maca kitab fikih, kama qol Mawardi, kama qol Mawardi, kama qol Mawardi. Wah, sebabnya nama jadi gubernur di Irak. Walaupun ada jadi gubernur di Irak saat eta tata hukum nama mendunia. Mentak tenarna Imam Mawardi teh membuat kerapihan hukum
di negara Imam Mawardi, dilanjutkan terus kabelah di Imam Sarwari, terus kabelah dia kalau lenyap negara dipimpin ku ulama, tinggal kuari dipimpin ku penggitar dekrapih kumaha hararese terserah ya mah yang ngagalitar kabehan pilih kusiat aja emang geus kararagok cenah kiai kunaon kagokna dipimpin ku politikus Joko Sekarang itu bae, dipimpin ku sipil yang geus, dipimpin ku cewek yang geus, mah baca mau hayang nyahobat coba urang goyang geus lah. Berarti siapa penasaran doang sabodo sia tuh. Jadi casaha ge di negara urang teu garobah aturan da koski kene. Tapi lamun diamati ku ahli politik nu jernih teu jelas. Sebab sistem negara dengan dua, hiji presidentil, nomor kedua parlementer. Iya di urang make sistem naon? Lamun iya make parlementer mana? Coba buktikan. Lamun presidentil sok coba kumaha? Emang kumaha kitu kiai aturan-aturanana? Atuh sia mah bodoh jasa sih. Teu nyaho atuh engke bae heulana. Tuh, jadi dia pakai hukum rawat coba orang aturan mana jelas. Dengan tak rakyat sebenarnya mah palalin terjasa neleukeun penggede di luhur. Make sistem naon sih? Tinggal kapi asem. Jasa kitu doang. Mentak aya be bahasa di zaman Orde Baru mah demokrasi terpimpin. Sebab naon? Presidentil lain, parlementer lain. Nyana embung disalahkan, makelah demokrasi terpimpin. Al-Quran ge lain deui. Nu mantak di Indonesia sebenarnya make hukum naon sih aturanna? Wallahu a'lam bishawab. Jelas atuh. Tuh, mantak hukum diudak-aduk, diubrak-abrik. Urang nu mantak reformasi teh hayang perbaikan aturan, ternyata makin diacak-acak, makin diaduk-aduk. Tega ahokan rakyat mah komo ieu mah nu ngaji di dieu mah sapira urang ketos, kendal, urang gelam, anu sakolana baheula teu tararamat teh. Jatuh bayaran ge make suluh ge eueuh. Ieu buktina ku sekarang ieu. Lamun urang mengkaji aturan-aturan mana sih nu jelas? Mantap maning balik ka Al-Qur'anul Karim secara pribadi masing-masing yuk urang perbaiki di urang melalui aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kadituna urang siap make aturan Al-Qur'an asal kabehan bae. Masya Allah tuh kan hese wa man la yastahiqu ittibaha jalmat ayak marawanan kahiji awewe aiprak dilengitkeun ka parawanana lain ku zakar maka wajib bayar irsyid teh hukumah tergantung kumaha martabat eta awewe nu geus ditetepkeun ku para mufti turun temurun ti Kangjeng ka sahabat ka tabiin terus di zaman atbat tabiin terus dikembangkeun sampai detik ieu tinggal suara hukumna bae pelaksanaanna tidak ada. Di negara demokrasi beresep kos urang ieu aya awewe disinahan atau dirusak bobogaan make curug. Bapakna teh senang sidang. Begitu disidangkeun kan nu bersangkutan nu ditanya nama antara lalaki nu dianggap penganiaya jeung awewe anu dianggap teraniaya. Nah ieu ditanya kapan ke? Betul kamu Sarwiti dirusak kepunyaan kamu? Iya. Kamu itu dirusak enggak melawan? Ya enggak berdaya, Pak. Kenapa enggak berdaya? Ya saya seneng. Oh begitu. Cakap pola seksial. Lu seneng emang? Ya, seneng saya juga tuh. Oh emang udah ada jalinan cinta? Ya sudah ada. Dulu SMS aja baca tuh. Ya cakap pola bubar. Lu kalau udah seneng udah terusin dah. Eta hukum apa lain kos gitu.
lamun dipikir ke otak hukum apa lain kok senang sama senang sih teu kena sanksi di atuh senang sama senang mah coba tetap baik kena sanksi sebab perlakuan anu tidak diridhoi oleh agama, tidak diridhoi oleh Allah Sang Maha Pencipta. Walaupun senang sama senang ya kena sanksi, tapi di negara demokrasi nu make aturan hawa nafsu teu kena sanksi. Aneh henteu? Aneh kan? Nu mantap dialokasikeun bentukna tuh motel, bentukna tuh hotel, bentukna tuh dan lain-lain sebagainya untuk yang sama-sama senang. Tidak ada hukum kan berarti atuh kos kitu mah. Nah, lain dilenyapkan prostitusi, malah seneng sama seneng dialokasikan. Ndek jadi naon ieu negara urang. Ieu hotel, pagaweanana zinah di dinya, belah dieu aya kiai mana, belah dieu masjid. Coba ayo, nyana keur meujeuhna bersenggama jam 4:30 atau jam 4:04 keur meujeuhna happy tahun baru ngadanya suara azan Allahu akbar nya ki haji deh Pak teureun heula nyana neng istirahat dulu neng kenapa itu ada suara azan neng cek si awe dah sial tuh tar habis azan Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah ngajawabnya lagi sunah neng jawab dulu asyhadu an la ilaha illallah sial tak haji goblok biasa beres la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma syahidina beres itu tidak der lagi berdeui tolol deh coba eta makana urang sangat sedih ketika aya orang bule di Jakarta usul ke DPR supaya jangan bising suara azan. Coba azan mah dipersilakan di masjid tapi jangan terdengar suaranya, kami terusik, kami terganggu. Lantaran DPR dibere duit hampir bae eta dilaksanakeun. Masya Allah. Otak DPR ditengen di mana mun deukeut ku aing. Ieu cenah DPR ge tatangga. Heunya. Nek waca mah hayu. Urusan kos gitu bae teu bisa atau komo nu lain-lain. Masya Allah, sangat prihatin jeung sedih. Di karumaha ieu DPR hanya usulan kitu bae make jeung dilaksanakeun. Masya Allah.